Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya dan soleha, kumaha dararama. Dinten ieu insyaallah Bu Nenden bade ngadugikeun materi kalimat pananya. Tah, kalimat pananya teh seueur, tapi ku Bu Nenden disampaikeunna dua heula didugikeunana moal wakas sadayana nya. Cobi tinggal di papan tulis kalimat pananya anu biasa dianggo nyaeta hiji saha, di mana, iraha, kumaha sareng sabaraha. Tah, anak-anak anu soleh sareng soleha ieu biasana dianggo dina kalimat bahasa Sunda nyaeta saha, di mana, iraha, kumaha sareng sabaraha. Ku Bu Nenden bade didugikeun anu dua ieu. Tah ieu mah ke sanes watos didugikeunna nya. Kalimat saha teh dianggona iraha. Biasana dianggona upami urang bade naroskeun jalmi, atanapi naroskeun benda, naroskeun malaikat, naroskeun saha Allah teh. Janten ieu tiasa dianggo kanggo nyebatkeun atau kanggo milari saha jalmina. Nah, ini nganggo saha berarti nu dipilari teh jalmi nya. Upami di mana dianggo biasana kanggo naroskeun tempat. Tah ieu teh upami hidup bade naroskeun tempat ngagaleuh sesuatunya, ngagaleuh benda, ngagaleuh tuangeun atanapi ngagaleuh naon wae. Mangga anggo kecap ieu di mana. Upami ieu kecap kanggo naroskeun jalmi. Ayeuna ku Bu Nenden dipasihan contohnya. Upami aya kecap siga kieu anu meuli buku, contohnya di dieu aya nami Yadi nya, Yadi meuli buku. Nah, ieu lepat kedah ngangge nya bahasa Sunda mah. Yadi meuli buku. Urang hoyong terang saha anu ngagaleuh buku teh, maka di dieu dianggo kecapna saha anu meuli buku. Maka walerana nyaeta Yadi. Janten ieu teh dianggo upami hoyong terang saha anu ngagaleuh, saha anu ngadambel atanapi saha wae anu ngalakukeun hiji pagawean. Tah walerana berarti di dieuna pasti nami jalmi. Ayeuna nu kadua kecap di mana. Nah, kecap di mana di dieu urang pasihan kecap anu sami. Jadi meuli buku di pasar. Berarti upami hoyong terang tempat anu dipilari berarti di dia nganggo kecap di mana patarosana, di mana. Yadi meuli bukuna. Tah sadayana tong hilap upami nyerat atanapi ngadamel kecap pananya kedah aya tanda ieu. Tah kedah aya tanda tanya. Teras upami naroskeun benda kedah ditambihan ieu kata ieu. Tah kecap ieu nu bukuna. Kalau upami di bahasa Indonesia mah bukunya. Nah ieu teh digentos bukuna. Janten upami di mana kanggo naroskeun tempat, upami ieu kanggo naroskeun jalmi. Tah janten upami nu kadua kanggo tempat naon walerana, berarti walerana tempat nyaeta di pasar. Di mana Yadi meuli bukuna? Di pasar. Saha anu meuli buku? Yadi. Janten dua kecap ieu teh tong hilapnya ieu kanggo milarian saha nu ngadamel atanapi saha anu meser upami ieu naroskeun tempat. Tah dugi ka dieu panginten dinten ieu nya cekap dua heula nyaeta saha sareng di mana. Tong hilap deui di bumi latihan sing seueur supados teu hilap nya. Hatur nuhun kana perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.